Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wastana abdi salsa di kelas 8A di dieu abdi bade nyumpanan pancan remedial basa Sunda ngeunaan sisindiran. Sisindiran teh mangrupa salah sahiji karya sastra nu disusun ku kecap-kecap anu rarangkeun di sampiran sareng eusi fungsi sisindiran. Biasana pikeun nepikeun wiwuruk nasehat atawa sisindiran halus kanu ngadengekeun. Sisindiran kabagi 3 jenis nyaeta wawangsalan, paparikan, rarakitan. Abdi di dieu bade nerangkeun hiji padalisan nyaeta wawangsalan. Wawangsalan teh teu beda tata reuncingan teka-teki nu kudu ditebak ngan wawangsalan mah boga aturan sisindiran tea sarua unggal padalisan kudu aya 8 engang. Kakara engke disebutkeun tata reuncingan naon pek gerak contoh ieu. Teu beunang dihurang sawah, teu beunang dipika meumeut, wangsalna simeut. Jadi dina wawangsalanna urang kudu nebak wangsalna naon, dumasar kana tata runcingan jeung purwakanti sora. Dina padalisan kahiji mangrupa tata runcingan anu ku urang kudu ditebak eusina naon. Dina padalisan kadua urang kudu neangan kecap anu purwakanti jeung eusina sangkan cocok. Mung sakitu dipihatur hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.